Tatangkalan runtuh hinggang kana imah. Gimana, Kang? Ya, daerah kidul cenah. Kamari sore aya angin ribut. Alhamdulillahnya lain di daerah urang. Kabayang mun aya di urang angin ribut asa pipi kohahaeun. Nya kari pisahkeun atuh, Kang. Ada ira ribut mah. Pisahkeun kumaha di Nyai? Nya ada inu ribut mah gancang pisahkeun. Lain dilalajoana. Ieu mah angin, lain jelema. Erek angin, erek jelema, ada ribut mah gancang pisahkeun. Iya, mana wae emang berwat. Kenaon, Kang? Ngalamun wae. Ngarsa pokoknya. Gue saya tuh, Kang. Ayeuna mah urang tatarucingan jeung Abi. Carucingan naon nih? Naon bedana? Jantung cau jeung Akang. Ya jelas beda atuh. Ada jantung cau mah dahareun, ari akang mah jelema. Sok aya-aya wae. Lain eta, Kang, bedana mah. Naon atuh bedana? Ari jantung cau mah cauna di luhur, jantungna di handap. Ari akang? Ari Akang mah jantungna di luhur, cauna di handap. Iya, bener sih. Tapi bener oge.